nyamutkeun deui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kitu dawuh Allah teh. Jadi sadayana jadi saestuna pangrungu urang, panon urang, hate urang atanapi otak urang sadayana eta bakal ditanya tanggung jawabna. Dipake naon? Cepil diangge mirengkeun naon? Panon diangge ningali naon? Nya TikTok ge anu kira-kira pengajian mah teu naon. Bos ada pengajian mah cenanya. Aduh, Gusti Allah. Ya, hate diangge ngretegkeunna naon kade ibu calik dia ngretegkeun tadi teh ka pagi jeung nu kasep euy jeung aduh. Nya, emutin eta teh bakal ditaroskeun nya mudah-mudahan urang mah nyebu Pak. Ahli iba, tukang iba, tukang mangkat ibadah jadi insyaallah cepil moal sadenge denge na panon euy yeuh lah saeutik cicing keur ngulas uihan deui pirengkeun cepil moal diangge sadenge denge na panon moal di sadeuleut nah hate moal diangge atanapi otak moal dipake omes naon omes ya gitu eta lah urang ulah sampai kitu da nya sababna ancamanana sadayana bakal aya pertanggungin jawabna wallahu a'lam bissawab.